Susi kelaminnya biru di malam pengantin. Mang Dang, keur naon Mang Dadang? Iya we. Ujang. Sorangan wae euy. Iya Madang teh keur mikiran ieu, keur mikiran naon? Teu boga udud. Hayang udud Mang Dang teh. Komo bae aya nu mere mah. Gustin eta mah udud mah arek bako, arek naon, arek tangka cengkeh. Nu penting mah ngebulnya. Penting mah ngebul. Bener. Jadi lamun udud teh serasa inspirasi terasa gitu. Bener. Istilah nama pelampiasan jang gitu. Ya. Hayang udud Mang Dadang teh. Komo Aduh. gratis mah. Aduh. Nyorongut. Teu tahu gitu. Tah, ayeuna mah saacan Mang Dadang diek dibere udud, Kudu kumaha? kudu syaratna heula. Naon teh syaratna? Nyanyi. Bisa henteu nyanyi Mang Dadang? Nyanyi naon dangdut, pop, barat. Sok lah kumaha Mang Dadang lah. Nu penting mah bahagia we lah. Gitu. Orang Sunda mah biasana ge lagu teh lagu dangdut anu gampil di ieu nya dicerna ku masyarakat, bisa dijogedan gitu. Eta ciri khas untuk orang Sunda khususnya Jawa Barat. Nyamureun orang Sunda kudu nama ngomong gitu, Sunda gitu. Tapi dari Mang Dadang mah resep teh kana dangdut jang. Aya teh lagu anu keur viral teh lagu judulna teh Rambutan jang. Rambutan Anu amis. Ayeuna musim tereh sakedeung di halodonya. Tereh keluar kembang enak geus aya kembang limus banyak tah. Tangke aya rambutan. Apa Ujang lagu rambutan judulna? Laguna apa henteu? Rambutan? Rambutan mah amis. Nya, apa teh judul laguna? Henteu. Henteu. Jauh dangukeun Madang. Gila. Rambutan bersinar lagi. Aye. Nya eta kitu lagu teh eta rambutan teh. Rambutan bersinar lagi. Bulan bedul. Lain rambutan. Rembulan eta mah jang. Poho Mang Dadang teh euy. Jadi inget lah nyata atuh nya keur loba kainget ge ya, cok inget. Heeh. Loba kapusing geuning. Buat eta tadi nama udud. Oh bener. Kela atuh kela heuh. Kela menang daguan ye. Ye. Tinggali atuh kade ye. Ye. Ningali sabungkus lah ye. bungkus. Ye. Mudah-mudahan sing kagantian. Amin. Hatur nuhun Mang Dadang sami-sami sing pada sehat sadayana. Da geuningan ari merek anu mah kudu kanu butuhnya. Tah reres. Bener. Jadi lamun urang merek kanu keur boga moal gede manfaat, moal aya hikmah. Aya paribahasa geuning nalang kanu susah mah cenah menang. Nulung kanu butuh, Tah. nalang kanu susah. Leres. Eta kudu dipake peribahasa eta teh. Komo di zaman ayeuna nya zaman kiwari. Di tahun 2023 cenah mah aya sinyoh naon nya cek batur mah aya sinyoh naon dah lah. Sinyoh kuda gitu nya. Ya pokona mah eta teh alarapa bahasa eta mah. Bahasa kolot baheula eta teh. Iya aya rizki tinu mere ieu ti si Ujang ya. Sok geura seungeut lah ayeuna mah ameh nyanyina ameh ngejreng. Oke, ulang nyeut lagu dudnya ngarah ieu, ngarah pelampiasanna ngarah ieu. Ngarah kalem gitu dari udud. Jadi ada laki mah udud teh hiji pagawean anu kumaha nya pelampiasan lah kitu. Mun boga masalah udud mah cager. Hutang oge kadang-kadang keur udud mah eueuh. Pohonya. Keur udud. Teu kawas teu udud kieu ngalamun. Aya gantina kudu ku permen cenah gitu eueuh boho eta. Bener lah. Sok seungeut heula. Duh. Mane kaciri Ujang Monas. Kaciri Gusti teu ngabalag begitu. Sangka apa eta mah lain Monas eta mah nya. Gusti teh ngalipat
asa hayang-hayang teuing ka Monas aya keur udud. Pareum deui geuning ududna ge. Seungeut deui lah sok. Tah madang ayeuna mah Mang Dadang geus dibere udud. Geus ngaroko. Nya. Ayeuna mah tinggal nyanyi. Sok, tinggal ader ayeuna mah nyanyi. Oh, jadi aya kahayangnya mere rokokan teh. Ih, kan perjanjianana tadi. Oh, gitu. Nyanyi dangdut tuh nya, dangdut. Dangdut sok, pop sok. Aya dangdut, tetapi dangdutna dangdut lawaskeun bae. Keune lah sok, nu penting mah bahagia. Iya. Eta teh laguna teh lagu ieu geuningan lagu naon? Lagu Tumila. Tumila bau. Dalam arti Bade bau Tumila mah. Ah, Tumila mah bau pasti. Tapi mah hati. Oh, lagu ieu mah, lagu. Artina Tumila teh musuh dalam selimut. Oh, gitu gitu, musuh dalam selimut. Eta teh lagu nya tak kembali nama lagu musuh dalam selimut teh judul namanya. Oke geuningan. Tina rap mah nya. Rap sok, rap hungkul we lah. Moal tina ral, moal tina rap we. Kieu ya. Setiap aku pulang dari tempat kerjaan, engkau sambut tuh, dengan marahmu, dan kau tuduh aku berselingkuh. Ngarenakeun pisan geus dibere udud mah. Aduh, nya we bener nyanyi. Dan kapan terinspirasi teh tadi oge. Geus datang udud mah timbul lagu-lagu anu baheula anu lagu-lagu anu nostalgia teh. Aya geus dibere udud mah komo ududna aduh sabungkus tadi sabungkusnya. Sabungkus. Aya deui laguna anu kieu geuning. Lagu naonnya masih dangdut. Tadi teh nyambungkan tadinya. Semakin aku rendah, semakin aku resah di matamu. Kau anggap aku bagaikan musuh. Tuh kasebutnya dalam selimut. Aye. Tumila anu kitu. Jadi dina selimut teh kan sok ngegel Tumila mah geuning nya. Jadi lamun boga kabogo, boga pasangan gitu. Ada orang ketiga. Tah eta disebutna Tumila. Dalam arti musuh dalam selimut. Nah, gitu. Para wargi sadayana sim kuring nah istilah nama hoyong dirojong, hoyong didukung ku carana subscribe, like, komen, dan tekan lonceng. Atuh panginten pesan nama kieu we. Nya pesan nama pokokna mah dukung mudah-mudahan acara channel ieu singa jantelkeun hiji panglipur kalbu pang beberah manah kanggo para wargi sadayana. Tadi oge subscribe, like, komen, jeung tekan lonceng. Hatur nuhun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.